Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunya. Tepang dangu dari sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Urang kereya deui hancana anu katunda dina jajar lalakon teu sampurnanya. Ieu dongeng derekan aki nyalira di dongeng kenoge ku aki mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Daramang sadayana alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang naon-naon. Tetap di paparinan kesehatan lahirna sinareng batina dijembarkan manahna dilancarkan rizkina serta ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mah ngaulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarangan urang di udara ieu tiasa janten pangreah-reahnya kana seni dongeng Sunda supados tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya aki Sunda urang ngamparkeun deui pamirsa. Sapertos biasa sama kabuitanana. Sor atuh haya cintehna sareng goreng ulena mangga kaparayun sadayana prung sakedapan mah dua nanatean teng hotel dina jero lamunan ngaliwatan tetepan anu pinuh ku arti. Tapi Irfan sadar gancang manehna ngajakan ia muruka mobil pikeun nuju ka hotelna. Irfan pindah diukna jadi di mobil anu ngajemput ka nia. Irfan ngageserkeun kaca spion tengah supaya bisa jongjon ngawaskeun ka nia anu diuk di jok tukang bareng jeung Rosi. Sapanjang jalan Rosi jeung Kania mah ngobrol masalah hotel. Ari Irfan mah jongjon ngawaskeun paripolah nu geulis tina kaca spion. Kania teh dibere kabebasan pikeun nata hotel supaya tambah endah tur asri. Naon wae kahayangna diturutkeun ku Irfan Lesmana. Malah nepi ka balanja kembang ge dianteur ku Irfan jeung badegana. Memang aja Irfan teh hayang untar antir ka Kania malah mandar supaya bisa leuwih deukeut kawan oja anu dipika cintana. Memang saprakti mimiti panggih di Bandung teh Irfan teh geus kataji katarik ati ku Kania. Anu lila-lila mah jadi timbul rasa cinta jeung kadeudeung anu hese pikeun dibang balerkeunana. Ayakana samingguna Irfan jeung Kania babarengan kaditu ka dieu. Pucuk-pucuk kanyaah beuki sirungan dina hate Kania anu batina teh geus lawas pisan garing tara kasebor ku kanyaah saurang lalaki. Tapi manehna masih apal kana batesan sabab dirina ngarasa masih boga salaki bari cantang tu Irfan teh naksir ka manehna. Poe harita Irfan geus ngajingjing tasna sabab rek init ka Jakarta. Barang kaluar ti kamarna, manehna kacida kagetna sabab hotel teh ayeuna mah karasa beda pikeun manehna. Lampu-lampu taman rupa-rupa mapaesan taman anu endah. Ditambah ku lampu anu ditata rapi ngahias jalan jeung gerbang hotel. Jogan-jog ka lobi hotel nyampakan Nia jeung Rosi keur beberes ngahias kembang di juru-juru rohangan lobi. Kania, hotel teh karasana tambah endah tur asri barang
bari jeung pinuh deui ku cahaya teu paroek kawas asalna. Cahaya anu aya dina diri anjeun geus ngajadikeun hotel ieu cerang, pinuh ku kaendahan. Cek Irpan muji kana hasil gawena kania. Ieu mah kenging damel sasarengan sadayana karyawan, Pak. Damel abdi mah teu sabanding sareng cahaya anu dipasian ku Pak Irpan kana kahirupan abdi sareng putra abdi. Hatur nuhun, Pak Irpan teh parantos ngarobih kahirupan abdi. Walaun kania bari maledogkeun imutna. Dibaledog ku imut kania anu kareueut hate Irpan mani nyeblak. Bari kumalayang jauh ka awang-awang. Ayo bos, urang tinggalin pesawan ke. Sora hari anu norojol ti tangga nyadarkeun Irpan tina lamunana. Digantun heula kania. Asa berat Irpan teh ngucapkeun eta kalimah, sabab hatena mah masih sono kacida ka kania. Kania rada reuas oge rek ditinggalkeun ku Irpan teh. Dina hatena mah hayang pisan tumanya naharek ka mana bari sabar halila. Jeung iraha mulang deui manggihan dirina Irpan teh. Tapi bibirna teu asa, teu wasa ngadalkeun nanaon. Ukur sorot panona anu pinuh ku pananya neuteup antep ka Irpan Lesmana. Irpan Lesmana ngalengkahkeun sukuna nuju ka panto kaluar. Karake 5 lengkah manehna malik bari tumanya ka kania. Kania, kenging kuring moto diri anjeun. Kania teu wasa nolak. Ukur bisa unggeuk lalaunan. Karyawan sadayana hayu kumpul. Kuring rek moto karyawan kabehan pikeun dicetak di majalah hotel. Cek Irpan nyeun alasan, mendingan kahayangna nu sabenerna teu kudu dikomando 2 kali. Rosi sabatur-batur langsung ngajajar. Dikenca katuhun kania pikeun dipoto. Irpan Lesmana ngaluarkeun HP-na. Manehna pura-pura moto kabehan padahal mah ukur kania saurang anu diarah ku kamera HP teh. Beres moto Irpan gugupai ka kabehan tanda pikeun dirina rek init. Kania nganter ku paneteupna anu pinuh ku pangharepan nepi Irpan ngiles ti panto lobi hotel. Isukna Kania jeung Rosi beberes di kamar VIP urut Irpan ngendong. Ros, seberasa sisa kali Pak Irpan ngadongkapan hotel ieu teh? Tanya Kania ka Rosi. Teu tangtu teh. Kadang 3 sisa kali, kadang sekali dina 3 setahun. Henteu tangtu. Walon Rosi bari terus beberes kamar. Kania meresan meja tamu ngaganti kemang dina luhur meja ku kemang anyar. Barang ngareret kana kursi si dikatenjo ku Kania teh aya buku anu muka bari aya tulisan ngaranna nepi ka pinuh sahalaman. Kania langsung tagbae pasti eta teh tulisana Irpan sabab da teu aya deui anu meuting di kamar eta salian ti Irpan Lesmana. Rosi, pangcandakeun sarung bantal enggal ti laundrynya, ke sakantenan digentos sarung bantalna. Teteh mah bade ngarangkai heula kembang. Kania nitah ka Rosi supaya manehna jongjon nempo eta buku. Rosi teu baha gancang keluar ti kamar nuju ka tempat laundry. Buku teh dibaca ku Kania. Dina kertas ngabaris ngaran manehna ditungtungan ku tulisan I love you. Jantung Kania ngadadak ratug ditunggulan. Ayeuna mah Kania teh apal yen bener Irpan teh geuningan mika cinta ka dirina. Kania sanajan geus boga salaki, bari jeung geus boga anak, tapi dina ngaranna bobogohan atawa mika cinta mah can pernah ngalaman. Sabab boga salaki ge meunang ngajodokeun bapana ka lalaki anu teu dipika cinta ku dirina. Dibarung ku hate anu sasebelakan, Kania nyoehkeun kertas anu aya tulisan ngaranna tuluy ditilep-tilep, dikekepeul pageuh kedua leungeun saterusna buru-buru disakuan.
Pisi Rosi kaburu datang. Keur kitu ngadadak HP Kania disada. Halo, cek Kania bari ngangkat HP-na. Kania, ieu Irfan. Foto anu kamari teh geningan kirang jelas. Tiasa teh Irfan teh nyuhunkeun foto Kania deui. Kirimkeun we nya ka HP Irfan nya. Si horeng Irfan Lesmana anu nelpon teh. Foto abdi Pak. Muhun. Diantosnya. Muhun Pak. Nya, hatur nuhun ya Kania. Kania tambah ratu gatena. Manehna keluar di kamar pikeun neangan tempat anu sepi. Di balik tembok jalan anu nuju ka tempat parkiran. Kania teh nguliwed. Kania memeres bukna anu panjang galing muntang tuluy ngaluarkeun HP-na. Di paparah di lelempeng jepret-jepret manehna moto dirina sorangan. Di pilihan foto mana anu pas bari jeung panghadena. Sanggeus aya nu kapilih terus dikirim ka nomor HP Irfan Lesmana. Irfan seri bunga narima kiriman foto Kania anu geulis bari nyarande kana jok mobil manehna nyawang foto Kania bari batina galecok. Panon poe nojo hate langkep haneut lelembutan. Mangle siloka tungtung lambunan. Ngadaling-dingkeun hariring kawih asih na dasar katineng. Galura lebah lolongrang rasa. Jadi kembang pangantir lengkah. Gugupai ngajak endrep ku geget. Malar jantan terate papaes hate. Kantenan dina saliring dumadi. Asih ngamalir bukti tejalir. Katresna nu mangkak moal sulayang. Kocap kacarita di wilangan kota Jakarta. Di hiji imah anu agreng bogana bos hotel imperial nyaeta Tuan Jonathan. Tilu urang jalma keur gunem catur nyawalakeun bisnis. Nu keur ngariung teh taya lian Tuan Jonathan anu kadatangan ku Irfan Lesmana jeung ajudan pribadina nyaeta Hari. Kuring teh banget tengarti. Kunaon Pak Irfan anu gaduh hotel bintang 5 di sakuliah dunya. Kekeh mika hayang ka hotel kuring. Cek Jonathan anu ayeuna mah geus cetuk huis. Geus kolot pisan sabab umurna ge geus nincak 70 tahunan leuwih. Hotel kuring ukur hotel bintang 3. Ieu teh mangrupa properti munggaran anu dibogaan ku kuring. Hasil warisan di bapa anu susah payah ngawangun Imperial Hotel. Jadi aya patali sajarah tur emosi ka eta hotel teh. Hampura Pak Irfan, kuring moal bisa ngajual Imperial Hotel ka Pak Irfan. Tuan Jonathan negaskeun ka Irfan yen hotelna teh moal dijual. Emosi dipake alasan. Anjeun ngalola salila ieu ge teu make parasaan ka batur teh. Ulah emosi dipake alasan goreng patut. Irfan nembal pinuh ku parasaan keheul anu salila ieu teh nyangkaruk puluhan tahun dina jero dadana. Naon maksud anjeun teh Tuan Irfan? Aya naon ieu teh Hari? Ieu teh obrolan bisnis atawa panghinaan? Anjeun ngahina kuring di jero imah kuring sorangan. Kuring teh geus kolot boga kasakit jantung. Ayeuna mah sok ka itu harindit ka itu. Kuring mah moal ngajual hotel kuring. Tuan Jonathan kasigeung hatena ku caritaan Irfan. Irfan netep seukeut ka panon Jonathan. Ayeuna mah kana intina bae, kuring teu paduli cara anjeun rek kumaha. Tapi kuring hayang hotel anjeun bulan hareup. Anjeun bakal nandatangan akte jual beli saharga 6 miliar, teu kurang teu leuwih. Lamun anjeun keukeuh wangkelang, kuring bakal ngagunakeun pangaruh kuring pikeun ngancurkeun anjeun. Anjeun sakulawarga bakal jadi baramain di sepanjang jalan kota Jakarta. Percaya ka kuring,
Kuring bakal bagja lamun nempo anjeun hancur. Cek Irfan dari naker sorot panona pinuh ku kaceuceup. Jung Irfan Lesmana nangtung tuluy indit keluar disusul ku Hari di satu kangenana. Karituan Jonathan anu masih ngahuleng reuas kareureunahkeun. Manehna masih bingung kunaon Irfan manina teulik kitu ka dirina. Jonathan poho ka Irfan anakna Rusmini anu sering ku manehna diusir ti hotelna zaman baheula. Di tempat reureuh Bandara Internasional Soekarno-Hatta, harita hari keur cumarita. Eta roman Jonathan kakuat sepak itu. Kau mau bahasa ngomong aya naon ieu teh Hari? Ieu teh ngobrol bisnis atawa panghinaan? Sigana manisieun. Cek Hari bari pepeta nirukeun gaya Tuan Jonathan. Irfan mah ukur nyarane di kursi bari ngurutan sirahna. Kuring teu dengar ti sawaktu nempo jalma eta anu geus nyieun nyeri hate sawaktu kuring leutik. Nepi ka kira kiwari teh masih karasa keneh asana can manggih kabagjaan kuring teh. Ta eta masalah anjeun teh pan. Masalahna anjeun jero teuing ngarasakeun rasa sedih anjeun. Palit teuing. Kusabab lila teuing kasedih nyang karuk dina kolbu anjeun teh jadi terus ngarasa nyeri hate. Kunaon? Kusabab anjeun teu apal kana kahayang hate anjeun nu sanyana. Cek Hari bari melong ka Irfan Lesmana. Irfan ukur ngarahu narik tuluy narik napas jero. Keur kitu datang hiji pramugari nyampeurkeun ka Irfan jeung Hari. Pak, pesawat bade lepas landas bade berangkat. Sadaya panumpang tos naik. Kami karingan tosan Pak Irfan. Cek eta pramugari. Sopana keur mere nyaho ka Irfan Lesmana. Hayu atuh urang berangkat. Irfan cengkat tina diukna tuluy nyangklek tasna bari mere tanda ka Hari. Pikeun nuturkeun pramugari anu geus leumpang di hareup. Irfan lempang nuju ke arah check-in pesawat. Barang ngaliwatan rohangan tunggu bandara di dinya loba buket kembang rupa-rupa. Tapi aya hiji sengit kembang tur rupa kembang anu ngadadak ngingetkeun Irfan ka kania kembang lili arum. Anu sengitna paling nyambuang di eta rohangan. Irfan tekebat lempangna hatena ngadak rusras suara ras. Sesebelakan ingat kakania bebereh anu geus maneuh mapaesan jadi rumpaka cinta dina hatena Irfan. Irfan, gancang, pantona itu tuh panto pesawatna bakal ditutup. Hari gegeruan di lawang check-in ka pesawat. Tapi Irfan kalah lompat balik deui nyamperkeun kekembangan anu aya di tengah rohangan tunggu bandara. Romana jadi guligah pinuh ku kabunga. Kembang lili teh diusap dicium pinuh ku parasaan. Irfan, divisi Eropa mah ketat rapat divisi hotel Eropa ke sore bakal dimimitian. Lamun urang telat bakal kasangsi kena. Cek Hari ngingetkeun Irfan anu kalah ngusapan kembang. Urang teh jadi indit ka London har. Cek Irfan anu tetep ngusapan kembang lili arum. Lamun teh jadi ka London, ka London teh jadi atuh jadina ka mana urang teh? Cek Hari rada heran ku kalakuan bosna ayeuna. Anjeun teh nanyakeun naon kahayang hate kuring lain. Kembang-kembang ieu bakal ngajawab kenapa nanya anjeun. Urang ayeuna bakal indit ka Dubai. Walon Irfan bari seurina terus mekar tina bibirna. Urang tuna heula lalampahan Irfan anu rek mulang deui ka Dubai. Ayeuna urang caritakeun kaayaan kania di Dubai. Harita teh kania keur di kamarna bareng jeung Rosi. Ngadadak HP-na disada. Ku kania diangkat. Halo, sareng saha ieu? Ieu sareng Kasat Reskrim Kapten Ruhiat. Walon sora ti ujung telepon. Anu tayalian geuning Kapten Ruhiat Kapala Reskrim anu nangani kasus dirga salakina kania teh. Geuningan apal ka nomor abdi, Pak? Kania rada heran sabab manehna can pernah mikeun nomor HP anyar ka saha.
Pikeun saurang polisi atawa panjahat susah pikeun neangan nomor HP saurang target kan ya. Kuring tetap nunggu telepon ti anjeun bisi sawaktu-waktu dirga datang manggihan anjeun. Cek Kapten Ruhyat ngingetkeun ka kania. Dina kayan kitu kenreng-kenreng di hareup hotel aya nu kenreng-kenreng kania jeung Rosi curinghak ngintip dina jendela si Horeng tukang bajigur datang ngider ka beladinya pohara pamiarsa. Aduh kuno rojolna tukang bajigur urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu nya. Carios teu sampurna bagian kaopat. Cak urang teu heula di handeuleum sieum gesan sampureun. Urang tunda heula di hanjuang siang gesan alaeun. Urang sampur di bagian salajengna atur nuhun kasadayanan parantos satia mancu satia ngabandungan satia ngarojong dongeng-dongeng aki. Hapunten ya suantena rada kirang raoseun nya. Kumargi tilas tilas pilek tilas batuk pamiarsa. Sanos kitu mugi-mugi wae dongeng enteng aki tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate ayeuna mah hakina bade maosan heula pairan utos lebat aya teteh Esther Adelit nu satia ngabandungan ngadangukeun ras aya Kang Asep Saipullah ti Cibuntu. Assalamualaikum ki waalaikumsalam hadir ki manco semua atur nuhun. Kang Prabu Arjuna ti Palihan Banjarnya kanggo Sumantri nu pogot mendako ti Garut. Telinda Imu ti Bandungna hadir, Teh Intan Ramadhani ti Garutna, Teteh Tami Malihan nu pogot ti Ciamisna. Aya Kang Setia Budi anu manco bari nyeruput kopinya. Teh Yulinda Belia anu pisakiku sami-sami. Aya Kang Junaidi Junaid alhamdulillah medari dongeng sunanu. Enggak teu sampurna. Nu enggal teu sampurna karangan kita agar mugi akina tetap sehat tur waluya tur nuhun dongengna sami-sami. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun pidoana Kang Junaid. Aya Kuningan hadir manco Kang Sibalaga Donate pangintennya Kang Maman. Teh Tini Martini ti Soreang hadir. Celis manco Mania mantap Tasikmalaya hadir. Kande Sukarna hadir ki atur nuhun sami-sami. Eded Karnadi Kudus hadir manco alhamdulillah atur nuhun. Sanom Manjiro Miki punten ki bade request soyong dongeng anu permunjungan lahnya tos seueur pangintennya keun aki bagian nu sanesna ke permunjungan di pedar deui nya. Kang Etobri manco ki hatur nuhun di Pasuruan nya. Bekasi hadir manco waalaikumsalam rampai salamna tos medar deui carios teu sampurnana di channel Manco Mania hatur nuhun aki sami-sami mugi akina aya dina ginanjar kawiljengan amin. Aya Teh Rina ti Oman sampurasun wilujeng siang rampe siang wanco ki enggal damang sumuhun amin atur nuhun pidoana. Kang Badaria Kuning assalamualaikum ki wilujeng sonten waalaikumsalam wilujeng sonten kumaha ki damang sakinten Badaria Kuning manco mangga atur nuhun. Aya Kang Husein Ahmad alhamdulillah patepang dangu deui mudah-mudahan aki sing sehat salamina sumedang manco rasa atur nuhun. Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah saportos bihari dukar hadir mancokian upis sami-sami atur nuhun. Kang Wawan Setiawan hadir mancoki kania aya ka Dubai terang gitu dipendakan ka Miracle Garden ku abdi. Hatur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan amin amin ya rabbal alamin. Aya mana waalaikumsalam alhamdulillah manco traski di dongeng aki mugi akina sehat supados tiasa teras ngadongeng prung amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana pidoana oge pangrojongna nya mugi-mugi sadayana oge tetap dipaparinan kasehatannya teu kirang naon-naon dilancarkeun rezeki dijembarkeun manah sarta didebihkeun balaina. Sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur sonten ieu akinawit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.